Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta Abi Grazina Putri Berlian dari kelas 8D Pulau Natuna asal sekolah SMP Negeri 3 Cileunyi Subraya 5. Abi bade nyemponan tantangan bulan September tahun 2025 nyaeta dongeng Sunda. Dongeng Kancil jeung Buaya. Baheula di hiji leuweung anu subur jeung hejo royo-royo hidup sato-sato rupa-rupa. Salah sahiji nu kawentar nyaeta Kancil. Sanajan awakna leutik, tapi otakna cerdas tur loba akal. Anjeunna sok mikir cara pikeun menangkeun kadaharan, utamana buah jeung sayuran anu seger. Di gigi leuweung aya walungan gede, caina bening, ngalirna deras. Dina eta walungan cicing seueur pisan buaya. Buaya-buaya eta teh sok lapar sarta sok ludag naon wae anu kaasup ka cai. Hiji mangsa Kancil ningali ka sabrang walungan. Di dinya aya kebon timun anu hejo merah. Daun-daunna subur, buahna ngagantung gede-gede. Kancil ngarasa lapar, tuluy ngalamun. Sabari ngomong sorangan, waduh enakeun pisan lamun ngadahar timun seger. Tapi kumaha cara nyebrang mun asup ka cai, tangtu buaya ditalak. Kancil mikir lila nepi ka manggihan akal. Anjeunna datang ka sisi walungan bari ngagero buaya. Kancil, buaya, kaluar we sadayana. Abi gaduh wadah penting pikeun aranjeun. Buaya kalapa. Naon warta penting Kancil? Naha lain trik anjeun deui. Kancil, ih henteu, ieu mah Raja Sato, anjeunna rek ngeuyakeun pesta gede. Sagalana kudu aya, kaasup buaya. Raja butuh terang sabaraha jumlah buaya di walungan ieu. Buaya jadi penasaran. Aranjeunna percaya kana omongan Kancil sabab Raja Sato teh memang kawentar tegas. Buaya ngajajar. Kancil, sangkan gampang ngitungna, anjeun kudu ngajajar di sisi walungan nepi ka seberang. Jadi abi tiasa lompat di luhureun tonggong anjeun bari ngitung hiji-hiji. Tanpa ragu, buaya mengatur posisi hiji-hiji kaluar tina cai, nyusun diri siga sasak hirup. Kancil nyebrang. Kancil lompat kalayaan gembira. Unggal lengkah anjeunna nyebutkeun 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeung saterusna. Buaya-buaya ngarasa reueus sabab disangka keur diitung pikeun hajat raja. Tungtungna Kancil nepi ka seberang. Anjeunna ngagorowok bari seuri kenceng. Hehe, nu sebenerna mah kuring ukur hayang nyebrang, lain keur ngitung buaya. Hatur nuhun tos sasaktikeun abdi. Buaya ambek, buaya kacida ambekna. Hah, Kancil, anjeun ngabobodo kami deui. Mun kadeuleu deui, tangtu kami nyekel sarta satu anjeun. Buaya ngileung deui ka jero cai bari gemeter ku amarah. Kancil bahagia. Sedangkeun Kancil mah terus lompat ka kebon timun. Anjeunna asup ngadahar buah timun anu seger pisan bari puas.
Enakeun pisan, loba pisan hasilna lamun urang bisa mikir pinter. Tapi oge kudu hati-hati, tong teuing ngaganggu sato sejen, bisi engkena meunang balukarna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.